Solasih jeung jambu batu. Hanjeli sisi kanikir. Mika asih anu cantang tu matak nyeri gering pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dulur-dulur? Salageur? Syukur ari salageur mah. Samping hideung dina bili kumaha nuhurkeunana abdi nineng kanu bali kumaha nuturkeunana. Pamirsa unia teh begitu. Tah nu kitu teh namina teh sisindiran. Tah ieu ku apa? Urang pedat. Naon atuh nu disebut sisindiran teh? Nya. Mangga sok paratikeun. Tah kamu maruang kali upami peryogi kalau pangajaran sok sayogikeun ke tasna catatanana. Tah, aya nu abah dipedak. Naon atuh anu disebut sisindiran teh, Bah? Nah, sisindiran teh nyaeta bahasa anu disilipkeun, anu disalengorkeun supaya henteu neragting karasana. Jadi sinirkeun nyebutna teh gitu. Nah, tadina sinir mah dina sabaitna teh mun basa Indonesia ya. Basa Sunda mah sapada eta nyebutna teh. Di sana sapadana teh diwangun ku opat padalisan. Naon ari padalisan? Padalisan teh jajaran. Ya, jajaran. Jadi tina sapada teh aya opat jajar. 2 jajar cangkang, 2 jajar eusi. Beda jeung basa Indonesia mah. Pamaha dina basa Indonesia mah pan disebutna teh pantun. Tapi aturanna beda. Jadi aya 2 jajar cangkang jeung 2 jajar eusi. Tah, tiap jajaran, tiap padalisan kudu 8 guru wilangan. Aya 8 ngang. Teu meunang leuwih, teu meunang kurang. Jadi kudu pas. Ya. Boh dina cangkang, boh dina bagian eusi. Jadi kudu 8 guru wilangan. Saterusna dina tungtung padalisan eta kudu sarua guru laguna. Tuh nya geus aneh deui aya nu sebut guru lagu. Naon ari guru lagu? Guru lagu teh nyaeta tungtung jajaran sora vokal anu tungtung jajaran kudu sarua. Lamun tungtungna A ya kudu di barengan deui ku A. Jadi dina basa Sunda mah disebut teh murwakanti nu kitu teh. Ya. Jadi dina basa Sunda mah kudu murwakanti. Eta sora vokal tungtung teh kudu patutur-tutur. Upamana dina baris kahiji cangkang tungtungna A kudu dituturkeun ku dina si baris katilu ge kudu A. Tah, dina cangkang baris kaduana U upamana dina
baris kaopat oge dina bagian eusi kudu sorana teh. Jadi eta nu disebut murwakanti. Ya. Jadi si sindiran mah di dieu perlu dicatat aya istilah pada, aya pada lisan, aya guru lagu, jeung aya guru wilangan. Kade, ya. Ingat-ingat eta. Jadi dina sapadana teh, dina sabaitna teh, usina teh kudu 4 jajar. Kabehanana tiap jajaran kudu 8 engang. Tah, sanggeus urang paham, tuluy kana eusi. Atau sampai ulah bakal eusi. Si sindiran teh dibagi 3. Aya anu disebut paparikan, aya anu disebut rarakitan, jeung aya deui anu disebut wawangsalan. Ngan ari nu beda mah nyaeta wawangsalan. Keun lah engke wawangsalan mah ku abah dipedak. Lantaran beda eta teu sejen. Wawangsalan mah ngan ukur 2 jajar. Anu kumaha? Anu disebut paparikan. Anu disebut paparikan teh parak teh padeukeut. Naon anu padeukeut? Eta padeukeut sorana. Padeukeut sorana. Anu kadua disebut teh rarakitan, ngarakit eta mah, model rakit. Rakit nu Jentinawi ginian, Italian. Eta mah ngarakit. Tah, contoh upamana dina paparikan kieu. Aya listrik di masigit, caangna ka pabrikina. Aya istri jangkung alit, geulisna ka bina-bina. Tah eta namina teh paparikan. Aya listrik di masjid, eusina teh aya istri jangkung alit. Padeukeut pan sorana. Ya. Nu kadua caangna ka pabrikina, geulisna ka bina-bina. Dapat caket sorana. Tah eta nu disebut paparikan. Tah ayeuna nu kadua anu disebut rarakitan. Nu kumaha rarakitan teh? Ari rarakitan teh nu ngarakit tadi ceuk abah ge. Jadi ngarakit mah dibalikan deui. Kecap awalna nya, kecap anu hareup teh dibalikan deui. Nu kumaha contona bah? Ya contona teh nyaeta ieu. Sapanjang jalan soreang mual wae di aspalan, sapanjang tacan kasorang mual wae di akalan. Tah eta namina ngaranna teh rarakitan, dibalikan deui. Sapanjang jalan soreang dibalikan deui kudu eusi, sapaca sapanjang can kasorang. Mual wae di aspalan dibalikan deui dina eusi, mual wae di akalan. Tah nu kitu mah disebutna teh rarakitan. Ya. Tos, hartos kusadana. Ya. Tah kitu meureun saeueuran ku abah mah kedaran abah dina waktu dieu. Engke urang patepang deui dina pas 7 genep channel, ulah hilap, ulah poho, pencet subscribe-na, sareng tombol loncengna. Mudah-mudahan abah biasa dipatepang dina waktos anu bakal datang. Galuda jeung manuk heulang
dipikat rek di kurungan. Bahasa Sunda anu urang hayu rumat babarengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Naik kuda kababakan, rodana coplok sabelah, mika cinta bebeakan, beak motor beak sawah.